kegaduh budak pun lanjut tos maut Ibu Rama marah naon. Oh. Sadayana oge kegaduh budak. Mate di dieu teh nyalira. Nyalira. Abah teh sareng mate di dieu teh duaan. Duaan. Oh. Duaan di dieu teh. Kari duaan deui da teh aya barudak dua anu di dieu mah di Riau hiji. Wah, gaduh murang kali di Riau. Gaduh. Tebih geuningan. Kabungkur materan tekan. Oke teman-teman, dan cuacanya ini sudah mendung ya. Sepertinya mau turun hujan. Mudah-mudahan tidak turun hujan ya teman-teman. Tuh, dan kalau ke sebelah sini, kampung Cipoke ini ada pesawahan dan rumahnya itu berpencilan tuh. Ke sebelah sana ada, ke sebelah sini juga ada teman-teman. Salut saya sama jalannya, mantap. Sepi teman-teman. Mungkin yang punya rumah sini jadi belum pada pulang. Dan saya pilih yang ke sebelah sana saja teman-teman. Jalannya berbelit-belit teman, ke sana ya. Tuh. Dan ini adalah akses jalan yang menuju ke kampung Cipoke sebelah sana teman-teman. Tuh, di sana itu ada pemukiman warga juga ya. Tuh. Enak naon ibu? Enak parab. Kango me. Gening salit. Punten ah. Ya nggak ke silaturahmi nah punten. Saur nama cenah jalanan nu ka dieu teh barsana kasurupan. Aya tungtung kampung ieu teh kampung Cipoke teh palihan mana ibu? Oh, palih ditu. Ari ibu bade ka palihan mana? Oh, wih ka ditu. Ibu Mia di palih mana? Anu eta. Oh, mangga atuh ibu. Sok. Dan aktivitas di kampung sini teman-teman jadi seperti ini arenakeun. Mantap ya. Di dia mah tiis ibunya. Tuh. Oh, ini teh ujung ke sebelah sana itu ujung.
dan jalannya harus muter dulu ke sini teman-teman. Jadi kalau tujuannya ke kampung Cipoke sebelah sana, kita harus muter melewati jalan sini ya. Dan untungnya teman-teman, jalannya ini sudah mantap banget. Sebelah kiri ada pohon kapo dan sebelah sini tebing, dan ke sebelah atasnya itu adalah hutan teman-teman. Wah. Dan ini sepertinya bekas longsor teman-teman. Asik teman-teman ya. Berjalan di perkampungan sini. Lumayan jauh teman-teman ya. Wah. Dan menurut keterangan, sebelah sini itu adalah merupakan ujung kampungnya Cipoke teman-teman. Tuh, dan di sana itu ada si mama menuju marab. Naon? Punten, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang, Mak. Alhamdulillah manupun kiatna. Iya teh punten Mak, ieu teh ujung kampung Cipoke. Sumuhun RT-an Acim. Ieu teh Luas lim. ai kapali dituna teh kasurupan laras. Surupan mun babakan surupan. Atuh anu nyalira teh terus tegaduh budak pun lanjut tos maut Ibu Rama marah Oh. Sadayana oge tegaduh budak. Mate di dieu teh nyalira. Oh, mohon. Ngan ngarorokan nate aya 10. Murang gaduh murang kali. Mohon marorok murang kali anu sanes. Oh. Kitu tah ieu putra Rai Abdi Ibu Rama nama. Rai Abdi kai asikin tos mararawat Ibu Rama na ieu teh. Ari emak teh sadi dinten sok naon, Mak? Pur kieu da tos tilus. Oh. Tos lami tos tilus. Mohon. Tegening tah. Upami di dieu tungtungna kampung Cipoke teh sabara bumi itu Ibu. Mohon. So, Dipalih dieu teh dipalih gemplakan ieu. Iya, gemplakan ieu mah sakieu ieu. Oh, mah sakieu hungkul. Ya kalau di itu tungtungna teh. Pamiti di mah tungtung teh ieu. Mohon, ieu tungtungna teh. Cipoke mah Di dieu mah masih kene aya ieu nya naon teh namina teh lisung. Jubleg sok diangge nutuan kene ieu teh ne. sok aya hoyong. Ari aya bangsana mah panggilnya. Adi ku kitu teh mah. Ari ieu kange naon ieu teh ne? Suluh. Kenging tadi budak. Ieu teh. Ieu teh panggilan tilas ruat raut. Eta turbini. Oh, ieu teh. Tuh, kalau di sini teman-teman untuk memasak nasi itu masih menggunakan kayu bakar ya. Jadi serba alami. Ade aya
Hukum imam teh sok bikin tuna sok ti murang kali we. iya we nampi asa Nya. kantun Mending kena kitu kantun nga emam mama. Sabaraha taun mah yuswaen teh? duka atuh da keterang ari tan maka pungkur teh gaduh kanu eta kenging Aya 80-80 mah. duka atuh 8 tahun genep sasi da 2 kali. Heeh. Aya panginten kana 80-an mah nya. Kalau di dekat rumah si mama mah biasanya seueur kurung hayam nya mah nya. Ieu teh carangka sok biasa diange ngurungan hayam. Mohon Kamanakeun hayamna mah kalarosong? teu aya parae. Oh. Parae kantun 2 ciki gini. Sanes dipencit tapi mah. Kapencit hiji. Oh kapencit. Musim ku cekak panginten nya. Sanes ayo kucekak sapari kuno nambut Oh. dipasih-pasihkeun. Kamu kamurang kalih panginten dibekelkeun nya. Seueur kapan sok rajeun aya kai toto di Cirehe kadi Nya nya. kai toto anu ka budak Kang Udris. Dan di sana terlihat ada si bapak-bapak ya. Si bapak-bapak atau si mama. Tuh, mantap ya teman-teman. Assalamualaikum, Nek. Kamang. Nuju naon mak teh nek teh? Nuju Ngangin, nuju calik. Ningalikeun pemandangan palih ditu. Dan kita lihat ke sebelah sini teman-teman. Sangat enakeun pisan ya. Apalagi dari sini terlihat jelas pemandangan ke sebelah sana teman-teman tuh. Dan ini saung-saung teman, terbuat si gentengnya ini terbuat dari injuk dan pohon kirai, serba alami teman-teman. Assalamualaikum Abah. Amengan ngiring amengan kapalihan dia. Alah, nyangkakeun silaturahmina. Abah teh sareng emak teh di dieu teh duaan. Oh, duaan di dieu teh. Kari duaan deui da aya barudak. Oh, di dieu teh duaan. Ayeuna sa di dinten sok kana naon Abah? Sa di dinten sok kana naon? Adi ada teh cager sababaraha puluh tahun. Calik we sareng si emak di dieu duaan. Karena ruksak kemari ge kot aya hampir 2 sasi budak maturan di dari. Oh, murang kalihna di marana ayeuna? Di ditu di paling babakan. Oh, babakan surupan. Cakatnya? Di ditu di sisi jalan Malingpi. Raoseun Abah di dieu mah nya, aduh. Mending ngaremplong ka ditu ningah. Tarariis teh. Eta hiji 2 anu di dieu mah di Riau hiji. Wah, gaduh murang kali di Riau. Gaduh. Tebih geuningan. Kabungkur matran tepan. Osok nelpon nu ti Riau ka dieu ka Abah. Sok. Oh, osok. Kabari besar ruksak ieu. Oh, oke teman-teman, dan si Abah dan si emak ini punya murang kali kalau bahasa Sunda mah, kalau bahasa Indonesia mah anak ya, yang tinggal di Riau. Dan untuk putra putrinya di Riau. Jadi si Abah ini alhamdulillah sarehat tuh tinggal
Ya ones namung hiji namanya. Pami ieu mah panginten diange kang ngahurungkeun seuneu biasa namanya. Mirun seuneu da dilebat abah. Dilebat teh. Oh. Hari ieu nahercai unggul. Hari peryogi teh mah. Hari Sadi dinten mah calik henteu anyam-anyaman gitu mode ngadamel nyiru asupan henteu. sok. Oh, sok tuh. Dan alhamdulillah ya teman-teman, di sini di kampung Cipoke sini saya dipertemukan sudah 2 pengrajin. Si Abah ieu ge masih sok ngadamel seperti ayakan abahnya. Tuh ayakan. Naon deui Abah? Tampir nyiru. Iya, ngadamel namanya ngadamel ieu nyerangkaan bedog. Oh, ngadamel sareng si emak sok dibantosan. Oh, tara emak mah calik we. Oh, nyakeun. Anu penting mah ngareneng heula. Aduh, dan ari di Icana sok ka mana, Bah? Aya anu peryogi. Pajang teh aya nu peryogi mah. Sok aya nu milari we ka dieu. Oh, dan untuk teman-teman semuanya, jika kalian membutuhkan seperti hihidnya banyak. Hihid, boboko sok. Nya lek-lek nyiru nya. Tampir ataupun juga ayakan, pokoknya kerajinan seperti anyam-anyaman, tinggal datang saja ke si Abah. Kampung Cipoke, Desa Baru Mekar, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Sabaraha ngicana Abah? Upami ayakan teh Rupiah, sok 30 nya. Pami kuma teunana. Oh, kuma barangna pengintennya. Lain kuma barangna, kuma nu teunana. Oh, anu meserna. Aya nu salawe. Aya nya. Dipasihkeun sapana. Nya. Lain ku nya. Di saurkeun teh mah. Lain ku lebar gitu. Mohon. Eta mah. Meskipun di sini si Abah-abah, tapi halamannya ini teman-teman bararesih tuh. Coba lihat, enakeun. Bararesih ku si emak berarti osok disapu-sapukeunnya. Oh, ku Abah oge. Tuh, kita lihat ke sebelah sini teman-teman. Dan ke sebelah sininya ini cuman tebing ya. Ke atasnya itu hutan, dan ini memang lumayan cukup berbahaya kalau terjadi longsor teman-teman. Abah hapunten diwagelnya. Mohon. Nah, mudah-mudahan sing sararehat Abah manya. Sing sararehat sing ageng milikna. Hapunten diwagel ku abi Abah. Bangga, assalamualaikum. Ini teman-teman. Dan ini adalah bale-bale ya, bangku untuk nongkrong si Abah dan si emak seperti tadi ya. Dan ke sebelah sana itu masih ada satu rumah tuh. Oh, ternyata ada 2 rumah teman-teman. Sepi teman-teman. Dan simak yang tadi di sini teman-teman, nggak tahu kemana ya, tidak ada.
Dan ini merupakan ujungnya kampung Cipoke teman-teman. Jadi kampung ini berdampingan dengan kampung Babakan Surupan. Dan ini adalah batasnya kampung Cipoke dan kampung Babakan Surupan teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu perjumpaan kita di video kali ini. Dan sampai jumpa di video yang lain, di kampung yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.